Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun sabada namatkeun bagian ke-57. Ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ke-58. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh parawargi nincak bagian ka-58. Harita parawargi sadaya nuju tarungnya kitu. Tarung dewe ieu parawargi dah. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Si Gomrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian ka-58. Harita Si Gomrang ngajorowok bari ngerahkeun sabagian tanaga jerona, tanaga batin. Antuk nama itu ieu silih seret ngadu tanaga. Duanana sarua kuatna, duanana sarua luhur elmuna. Lir munding rarakitan, lir kuda papasangan seret sineredan banting binantingan. Awak si bogel tembong geus jibreg ku kesang. Kesang tiis, kesang atuh harita teh pacampur ngajadi hiji. Para mitra teh kesang panas, kesang tiis, teh kesang biasa. Samalah ku tarik-tarikna nyedot tanaga nepi ka kadenge urat-urat si bogel marting tertek. Bagiakeun sakabeh pangaweasa maneh Gomrang sia. Sok beakeun maksud teh tembongkeun ilmu panemu jampe pamake. Geura ebrehkeun wawasen sia deuleu. Harita teh para mitra atuh si bogea terus nakar tanaga batin jeung ku jurus banyu sagara. Sedengkeun si Gomrang anu geus robah jurus ku jurus tapak geni sakti tuluy beuki kuat ngaluarkeun elmuna. Tetela beuki lila tembong si bogel beuki kasedek. Sabab tanaga jero beda salapis jeung tanaga jero si Gomrang, leuwih luhur si Gomrang. Akibatna memang hebat awak si bogel nu tadina ngaluarkeun hawa tiis, kiwari hawa robah jadi hawa panas. Nu digunakeun ku jurus tapak geni sakti si Gomrang puguh we, kajadilan ibarat cai tiis digolakeun lambat laut jadi panas. Samalah dina waktu-waktu nu pangakhirna si bogel awakna ngacengkang teu kuat ku gempuran jurus si Gomrang anu nebarkeun hawa panas. Samalah lain ukur hawa panas bae anu keuna ka si bogel. Tapi runtuyan jurus-jurus ampuh tapak geni sakti geus hasil ngagedor kakuatan awak si bogel. Akibatnya jadi harita teh katurug katutuh jaba dada karasa eungap nyeri balas naker tanaga batin. Jaba nyeri kagedor kuruntuyan jurus nu dipetakeun ku dua leungeun si Gomrang. Kiuk corelat cepet pipi kenca si bogel dikepret ku aji tapak geni sakti. Bari si bogel terus ditajong ku gerakan bari luncat. Si bogel ngaguak langsung ngageblag. Cengkang blak awak si bogel langsung nangkarak bengkang. Satu taskeun aku tenggelan maut. Si Gomrang atuh. Si Gomrang luncat rada anggang. Celegleg harita dua suku si Gomrang geus napak lemah. Hampura lain uing tega kadulur tapi ku sabab maneh tetep bedang wae. Jeung atuh rek ngarah ka uing jadi kapaksa we uing kitu. Cek si Gomrang netep ka si bogel anu maksakeun rek udang. Tetela para wargi anu mulia, tetela. Sanggeus si bogel kabeunangan ku tenggelan si Gomrang. Dirina lain babalik pikir ku ayana ilmu manehna aya di sahanapeunana. Tapi kala sabalikna amarah si bogel beuki muncak nepi ka jucungna. Bari rumenghap ambekan anu nyenen kemis si bogel terus kedalisan. Bari dibarung ku daya panangtang. Gomrang, dewek ngaku kana keunggulan tanaga batin sia deuleu. Nu dipimili ku sia, tapi ulah salah arti dewek bisa peruh jeung talu kaandikan. Dewek katitih pangarti tina jurus banyu sagara. Ayeuna geura teruskeun. Jurus pamungkas dewek disebut aji pecah jiwa. Geura tatan-tatan sia bakal diajabkeun kana poe akhir sia setan. Ceneng corelat rakatak si bogel luncat. Bari terus ngawangun kuda-kuda rengkuh pancuh naker kekep rekep pat jiga patok besi we para mitra patok besi nu ditancapkeun. Siat dua leungeun si bogel kiwari robah jiga nu ngalobaan. Memang dina waktu si bogel matak ilmu pejah jiwa
awak si Bogel katut sakabe awak-awakanana robah jadi loba nu siap pikeun ngabudak barik tangtungan awak si Gomrang. Para mitra lamun dirahwana mah aji naon ieu aji naon ieu rahwana ieu. Si Gomrang ku ngabandungan jurus pamungkas si Bogel kitu. Hatena teu bisa ngabobodo diri sorangan. Mun dina hiji waktu jurus si Bogel aya nu keuna kana awakna. Tapi si Gomrang lain jawara sakatiga. Lain jawara enteng-enteng dirina geus kalapis ku rupa-rupa aji pangarti ilmu panemu jampe pamake jeung kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti. Samalah geus memang legok tapak genteng kadek. Loba pangalaman dina dunya kadugalan. Ditambah para mitra geus kasipuh ku pangaweruh kabenteng ku ajen wawesen. Gehel euy cecela si Bogel rek ngajak anggeus-anggeus aduh. Ayeuna mah uing kapaksa kudu matakeun jurus nu pamungkas aduh. Ari sabab mung uing aya kudu paeh teu bupuguh mah. Alatan ieu ku parebut dunya. Dunya ukur ngabobodo, dunya ukur tipuan. Ku kituna uing kapaksa we rek matakeun jurus Pancabraja. Cirining ieu pokona mah Pancabajra sarining tunggal muga anu 5 jurus sing ngajari hiji aduh ngahiji kana sarining rasa kula pikeun ngabendung kekuatan tanaga nu dipetakeun ku musuh uing. Cek si Gomrang bari terus museurkeun alam pikiranana. Si Gomrang saterusna migawe jurus pamungkas nyata jurus Pancabraja sarining tunggal. Awak si Gomrang teu galideur najan saeutik teu sieun ku jirim si Bogel anu harita teh memang anu ibarat malakal maut anu rek ngala jiwa. Si Gomrang kaayaan ibarat nu keur tatapa bari nangtung. Bari padahal dina mangsa kitu si Gomrang keur metakeun ilmu jurus pamungkas. Kayakinan estuning percaya ka diri yen ilmu bakal ampuh ngabendung jurus si Bogel. Teu lila dibarung ku jirimna nu ngalobaan leungeun-leungeunna manarambahan manyangan siap pikeun ngarecah awak si Gomrang. Si Bogel ngagorowo. Gomrang, rasakeun jurus pecah jiwa nu bakal nyampurnakeun awak sia deuleu. Belesat puluhan jirim awak si Bogel narajang ka jirim si Gomrang nu keur nangtung. Ku tarik-tarikna ilmu nu diambat ku masing-masing lawan. Ari teh para mitra sareretan ibarat dua kalangkang nu keur silih gempur komo pikeun panon anu si Adok mah. Si Adok estuning hese pikeun ngabandungan dua jalma nu keur silih jajal pangabisa. Samalah lain ukur si Adok bae nu elmuna kakaram mangkak cacakan cakra dewa nu geus nyangking bela diri nu geus rada sampurna. Estuning teu bisa nuturkeun gerak-gerakna dua jelema ku seseukeut panon. Puluhan jirim si Bogel terus ngurung awak si Gomrang. Samalah lain ukur ngurung wungku tapi siap pikeun ngarecah diri si Gomrang. Tapi danyak itu sanajan ilmu jurus pejah jiwa. Hiji ilmu nu kawilang alus malah langka kapibana ku jago-jago biasa. Estuning teu bisa nembus kana benteng kakuatan anu ngahalangan kana awak si Gomrang. Samalah mun ditingali ku panon anu ilmuna geus luhur, harita awak si Gomrang meh kari saeutik deui awakna bisa hancur ku torobosan ilmu pejah jiwa nu harita teh dipigawe ku si Bogel. Si Bogel terus naker tanaga. Dirina hayang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Bareng jeung lumangsungna tarung antara si Bogel jeung si Gomrang. Kaayaan alam nu tita teh din rada caang kiwaribet ngadak-ngadak robah. Langit bengras kasaput ku mega hideung. Angin tenang harita ngadadak nyaor. Ngagelebug ibarat ditiup ku nu mancena. Samalah teu ku hanteu. Hujan ge ngadak-ngadak turun king kilaban ting burinyai di barungku gelap ting ngabledag. Meulah simpena poe. Jika nu embung nyaksi kadua insan nu keur tarung sacara anggeus-anggeusan. Si Bogel terus beuki rosa ngaluarkeun tanaga lapisanana. Sedengkeun si Gomrang tetep tenang ngimbangan jajaten si Bogel. Beuki kuat tanaga nu kaluar tina jurus pejah jiwa. Beuki kuat deui lapisan tanaga anu ngajaga kana jiwa si Gomrang. Pamustungan nama para wargi kusabab si Gomrang tetep tagen jeung kukuh dina jurusna nya antuk nama si Bogel jadi beak tanaga. Puluhan jirimna tina aji pejah jiwa kiwari jadi malik kadirina. Awak si Bogel nu keur ngemat tanaga teu sadar. Mun dina waktu anu singkat awak si Bogel digebot ku jurusna sorangan, ku elmuna sorangan. Atuh temahna awak si Bogel rubuh teu kuat nahan geteran tanaga. Nu tuluy malik kadirina. Si Bogel ngoceak lamat pisan samalah tina bibirna bijil getih harita teh ngalai.
Jengkang curalit awak si Boge jujuralitan ibarat anu aya nu ngabantingkeun. Kedebut akhirna si Boge terus ngalumruk, tanaga meh beak harita, sedengkeun tina bibir terus ngalai getih beureum semu kentel. Bareng jeung ngajengkangna awak si Boge, harita ka eta tempat aya jirim nu ngolebat, terus eta jirim teh ngagempur awak si Gombrang. Si setan alas kurang ajar sia, jeung aing sia lawanna dulu. Geus teu bisa dibendung deui eta jirim langsung narajang ku ngagunakeun ilmu pamungkasna. Harita para wargi sadaya kalayan cebrot awak si Gombrang digebot ku eta jalma nu anyar datang tapi tetela. Disangka awak si Gombrang geus sakujur badan, malah mah sabalikna atuh para mitra jalmana sorangan ibarat nu dibantingkeun harita teh. Kiuk jalma anu tayalian ti guruna si Boge teh katelah bahagan tarang nyaho-nyaho geus ngajengkang. Harita Mbah Gantarang tuluy ngorejat dirina ngarasa kaget ku wewesen si Gombrang. Budak ngora tapi elmuna kacida pisan luhurna. Sedeng si Gombrang harita satu tas dirina digempur ku elmu Mbah Gantarang. Kusabab jiwana geus rada lemahnya akhirna si Gombrang jadi buyar sakabeh elmuna. Samalah si Gombrang seranganna langsung barang geus nyerang teh langsung ngajengkang. Aduh, kedebut si Gombrang ngegedebut. Curelat jeleng Mbah Gantarang luncat ka hareupeun si Gombrang. Beunceul leutik-leutik gede hulu sia. Kaing wani manting ngabantingkeun deuleu setan. Untung aing kasebut jawara kuat. Mun segan usajen awak aing bakal bodar sia deuleu. Hebat ilmu sia teh Gombrang, cacakan ngora keneh, umur jauh sahanapun aing. Tapi geus mibana ilmu cukup sampurna. Mun teu salah eta ilmu Pancabraja sarining tunggal. Yeuh beunang nyuta tina kitab Pancadewata. Cek Mbah Gantarang bari muncereng ka si Gombrang kalayan dina sesa tanaga meh sarua beak jeung si Boge po kedal tumanya. Kikolot, ani kati geuning nyaho ieu jurus Pancabraja sarining tunggal. Ari Kikolot teh saha ngaranna atuh? Setan alas sia, kaing nyebut Kikolot beul sia. Matak naon nyebut ngaran, aing katelah Mbah Gantarang. Guru na si Boge deuleu aing teh bising teh nyaho. Wani-wani sia ngahina ka aing deuleu. Aduh, nya sia tadi geus nyaho kana. Moal nyebut Kikolot atuh paling ge Kipaeh meureun. Cek si Gombrang sakitu awakna. Geus teu bisa daya teh saadi heureuy mah tetep aya. Pugu Mbah Gantarang meuni burial buncelik ka si Gombrang harita nyentang. Setan sia. Alak-alak cuman taka umur aya kana sahanapun aing. Geus wani capek kitu patut rasakeun sia ku aing dipodaran deuleu. Cek Mbah Gantarang tetela. Rek tega ngala jiwa si Gombrang tapi tacan geniat Mbah Gantarang laksana. Teuing kumaha carana jeung teuing saha anu ngagunakeunana harita. Bareng jeung kolebatna leungeun Mbah Gantarang rek nyampurnakeun awak si Gombrang anu keur ngagoler. Ateu katitenan tina awak si Gombrang aya barang nu melesat. Saterusna eta barang teh ngagebrek kana dada Mbah Gantarang. Atuh Mbah Gantarang kaget tina kaget terus ngageter. Samalah akhirna Mbah Gantarang libung. Setan. San wani ngabongohan kana awak aing tobat teuing aduh. Aduh aya we aing mah. Mbah Gantarang dadali degan bari dua leungeunna terus nungkup lebah dadana. Si horeng ngapangna kitu teh kajadian keris si Gombrang nu nyelap. Tina cangkeng si Gombrang nyaho-nyaho geus ngagabres kana dada Mbah Gantarang. Atuh kontan Mbah Gantarang meyegeng para mitra sadaya. Aduh. Ngaheunggeuk meureun sorot panon mimiti ranyai. Mbah Gantarang terus sesengor nu antukna kusabab getih loba kaluar. Dina seuh-seuhana Mbah Gantarang terus ngalungsar. Mbah Gantarang adug songkol keris anu nancep kana awakna. Langsung nyaliara ari sabab eta keris teh mibanda racun. Lila-lila kerjet atuh jengkang Mbah Gantarang kekejet. Ibarat domba dipencit nu saterusna Mbah Gantarang palastra. Nyaeta keuna ku keris ageman si Gombrang. Cakradewa nu ngabandungan eta kajadian estuning teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal mun si Gombrang dina kayan ripuh mampu metakeun keris. Kang Gombrang, teu kunaon naon Kang? Cakradewa terus deku gigireun si Gombrang. Aduh Cakra, uing teh keur lalinu satulang-tulang. Aduh, meuni lesu ieu teh aduh ampun deui.
nyaan tulang-tulang deh meni asal lesu ari maneh nanya nu lain-lain atuh sia Cakra Dewa hor ari kuring kudu nanyakeun kumaha atuh da nanyakeun uing teu kuna naon apa sidik uing teu keur ngaranapan cilaka nanyakeun teu kuna naon sok mararodel ilaing mah tuh heuk tanyakeun teh langsung kana pokok pangkalna ieu mah teu puguh teuing aduh hampura tukang pira salah sakitu tak ge kusabab nu salah teh sok loba nu dihampura jadi teu kapok-kapok kayang teh ulah pedah dihampura beunang dipenta der nyieun kasalahan deui dijieun-jieun kitu aduh nya tuh hampura Kang jeung di abdi mah geus kieu sikep urang teh kudu kumaha ye ya ulah waka nanyakeun sikep urang kudu kumaha atuh apanan sidik ye awak uing teh keripu narek dipaksa tuluy init atawa nangtukeun sikep pikeun ngalawan si Bogel cek si Gombrang bari terus cengkat Cakra Dewa mantuan nyengkatkeun si Gombrang sedang di pihak sejen atuh nyatana si Bogel sawaktu dirina ameh keuna ku ajal alatan ilmu si Gombrang harita si Bogel geus taya tanaga terus ngisaratan ka si Adok malar daek manggul awakna kaki kalemur bubula nya si Adok teu bisa majar kumaha terus we si Bogel anu jangkung gede teh dipanggul sanajan ti bebergeg oge dibawa ka lemur bubula sanggeus awak si Bogel dipanggul mah ku si Adok harita si Gombrang jeung Cakra Dewa terus tingrareret ka tempat labuhna si Bogel tapi tetela si Bogel geus eueuh tapak-tapakna acak geus moal salah deui si Bogel mah Bogel we geus dibawa ku anak ke bubuahna tadi ayeuna mah atuh tapi ketang ayeuna mah kelanan sakedeung uing rek mulihkeun deui kakuatan tanaga malar teu nyareri teuing cek si Gombrang harita para wargi bari terus dua leungeunna disolodorkeun ka hareup geus kitu narik napas saeutik-saeutik bari dibarengan jeung ngatur napas anu memang birah mana diatur pisan tetela para wargi guruna si Bogel hebat elmuna mun seug tandingan lain si Gombrang mah geus pasti manehna kudu ajal maneh mah euy sakadarek ngabandungan wae atuh tapi uing mah euy paehnya paeh poso ngabandung gempuran si Bogel ampir-ampiran teu metu manehna jeung uing ye dina seuh-seuhana mah tanaga geus suda we atuh geus pokona mah lapis-lapisna ge eueuh katurug-turug guru si Bogel ka uing ngabongohan atuh beuki parna we uing teh antukna pokona mah nyaeta harita jurus Pancabraja Sarining Tunggal teh Cakra Dewa ge nyarita ngan tetep we najan ripu ge Kang Gombrang ju eta sacara kapaksa we euy da satadi mah uing ge moal boga niat ngabunuhnya moal deat maehan moal nyieun Rajapati kitu ngan kumaha atuh kusabab tibatan uing perlaya henteu pupuguh komo deui jalma tina tarung kapaksa we kudu eueuh deui jalana kitu bagi uing mah cek harita teh para wargi sadaya si Gombrang nyarita malah dituluykeun deui bari ngalieuk ka palebah layon Mbah Gantarang cing wayahna uing minta tulung ye pangnyabutkeun keris ye paris uing anu masih keneh nancep dina dada si Gantarang cek Cakra Dewa terus muru ka palebah awak Mbah Gantarang maksud jeung tujuan rek nyokot keris gagaman si Gombrang tapi lain deui kagetna jeung reuasna sabab para wargi sadaya sigana mah reuas Cakra Dewa karitapakna para mitra sadaya kumaha teh nya tapi lain deui kagetna jeung reuasna si Cakra Dewa ari sabab keris dina dada Mbah Gantarang teh eueuh tapakna nu aya ka eueuh nu aya karitapakna kitu Kang nagring ieu keris teh ke nu aya kari urutna we nyangkara awak ke keris teh Cakra Dewa bari terus ngimeutan awak ke Mbah Gantarang tapi weleh keris teh eueuh anu aya nu ngiwat sigana mah geus salah deui we uing ieu moal salah deui we nu nyokot eta keris moal bawa ti si Bogel cilaka ieu mah ye leuwih ti cilakanyan pokona mah cilaka tah geus kitu mah
Ayeuna mah urang kapaksa kudu ngabubarkeun heula ieu layon bah gantarang dalamunnya rek ngagugu mah pokona mah daya pasaran ieu teu naon mun ngagugu mah kitunya penting mah ke sare di imah mah moal kahujanan moal kapanasan kitu tah nu matak oge luyu pokona mah jeung batin oge saahlak di antara jasadna nu estuning kumaha anu ngadalkeunana kitu nu matak oge duh emut-emutnya para wargi urang teh saahlak saagama yen muslim jeung muslim teh cenah dulur ieu teh para wargi deh mangga urang teraskeun deui para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dong para wargi harita Cakradewa nyarita ieu atuh urang bubarkeun heula layon bah gantarang bat karunya teuing lah coba kayan kulit menigeus karempot teu kutuhan teu we nya rek digedekeun deui lah moal ge jadi tah ieu nu jadi masalahna teh jadi nu penting mah nya eta eueuh deui sedengkeun murid anu dibelaanana eueuh irung-irungna acan sumawana hayang mulasara sakumaha ilaharna murid kanu jadi guru ieu mah sarua we jeung eueuh atuh sareng bohong keun bae atuh da eta mah keun bae atuh da geus sidik geus lain wujud jelema tapi wujud iblis anu boleh pokona mah dibilang nyaeta matak ngabahayakeun tak kitu ari kahayang uing mah cik atuh da dihenteu-henteu ge nya manehna teh adi uing tapi sieun nyaeta we adi geus manggihe anu ningali ieu pasir karangkeng nu aya di tengah imah ge sok ieu tengah alas ge di tengah alas karangkeng sarua sok aya sanggeus ngalalana beres harita teh si Gomrang katut anu sejena nu disebut pahlawan tug nepi ka ayeuna ajal nyaeta Mbah Gantarang guruna si Bogel poe ieu keneh Mbah Gantarang harita teh ngalawan para wargi sadaya si Gomrang katut Cakradewa init ninggalkeun eta tempat nu terus kabanjiran ku cai hujan. Maksudna para wargi sadaya si Mbah Cakradewa teh ayeuna geus ganti ngaran nyaeta ku Malik Cakradewa kitu. Aduh. Abdul Malik Pat Cakradewa. Angga para wargi. Sakujur awak si Gomrang jeung Cakradewa baseuh duanana ting purungkut katinggang ku cai hujan. Para mitra sadaya atuh harita para wargi sadaya hate si Boge leuwih jengkel atanapi urang tuna heula lampas si Gomrang kiwari urang guar atawa tuturkeun lampas si Boge nu eleh jajaten ku si Gomrang si Boge satutar teter jajaten ku pangawisana si Gomrang lain deui nguntab-nguntab amarahna samalah leuwih ti amarahna sanggeus nyaho nu jadi guruna ge Mbah Gantarang binasa dina tanganna si Gomrang. Hate si Boge leuwih jengkel alahmanan nyang hareupan musuh 1000. Si Boge anu awakna dipanggul ku si Adok kebat ngajugjug ka lemur bubula. Waktu keur aya di pamanggulan si Adok, si Boge seeutik-seeutik kasehatanana mangkin engkeut-engkeut teu pati teuing nyeri, bari dipanggul ku si Boge kedal harita. Aduh, para mitra. Jadi dipanggul si Boge kedal caritanya sanes dipanggul ku si Boge hapunten. Si Boge nyarita, aduh. Ngan iwati lain euy nu bela jeung satia ka dewek. Si Jantra mah geus tetela modar euy. Si Juminta jeung si Gorok abus anu sejen kalabur teuing kamarana tah si bangsa teh. Hate dewek leuwih nyeri alahmanan maut tinis euy dina awak. Urang ngajar tah si Gomrang asa kacida kaniayaan ka dewek. Nya bapa dewek dipetik patina ku si Gomrang ku keris anu sarua nya kiwari guru dewek Mbah Gantarang geus mere atikan ilmu ka dewek sarua modar. Tapi ayeuna si Gomrang geus moal bisa leupas tina mamala aya keris anu dicokot ku Andika. Adok ye pokona namanya moal bisa leupas tina mamalana. Pokona mah nuhun euy ngan sia nu bener satia satu ka dewek. Aduh nama si Gomrang rasakeun si awak sia. Di mana awak aing geus cager deui, bener tinang tu aing bakal males pati, males kupaihna guru dewek deuleu.
kapaksa poe ieu aing kudu leuwih ningkatkeun ejen tahapan ilmu jeung leuwih ti eta aing rek menta bantuan ka siluman nu nganjrak di Gunung Karedong. Aing rek menta bantu ka siluman nu neulah panembahan Guriang Sangkala alias si Gomrang. Awas ya Gomrang. Aduh, maksudnya awas ya Gomrang. Sanes alias. Can sudi rasaning ati mun aing can mateni awak sia. Aing batana was wawawuhan jeung jelema pantar sia Gomrang. Leuwih hade aing ngawawuhan bangsanin siluman. Boreh nama kajen si Puspita sina dikawin. Ari sabab aing hayang ngabogaan incu jago titisan bangsa siluman. Kitu cek si Bogel. Sawaktu aya dina panggulan si Adok. Akhirna mah jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Atuh harita si Adok nu mangul awak si Bogel geus anyog kalembur bubulak. Kebat si Adok ka jero imah Maero. Atuh puguh we para wargi. Barang nyaho kadatangan nu jadi salaki bari awak dipanggul ku nu saurang jalma deui henteu dikenal. Sari Puspa reuwas bari setengah nyeureudeg pok deui Sari Puspa kedah tumanya. Waktosna seep.